Salam. Aya Sema giringan. Aya Sema. Sema ti mana ieu? Saya matu. Wing teh lieu ku Sema matunya saban poe aya di dieu nya. Lain anu mayar perbatakan wae euy di dieu teh nya. Kadang cenah geunah nih ceun si Oco mah euy nikmat tuang segala rupanya. Kun bae lah. Ayeuna teh edisi ieu Perbo nya. Perbo bebas dari Bang Emo kitunya. Ai perbatakan mah jalan euy. Mata kamari kuring nepi ka ditambah teh naon ieu di tempat patut. Sapoe saberiji? Oco ka Batak boga tilu. Tilu. Nah, ieu saha ieu? Oh, iya. Yo Pak Korea ngan versi turunan kidul. Ieu saha nu acu koneng? Kenalan heula atuh. Senior guys. Oh, yes. Senior. Sepil nu tengah. Nu tengah itu saha? Ieu nu kontrak anyar. Oh. Ieu mah bumina di Regensi. Widih. Di blok-blokan. Blok-blokan. Iya kota nu mah. Blok-blokan. Lain sepil saha wae eta. Di dia. Lain nusok berkunjung 5 orang. Anu berkunjung. Heeh. Kalau anu jam 10 si Sancai. Setengah 11 si Rama. Setengah 12 si Jasmas si Obat. Jam 1 si Rian. Jam 2 si Grace, si Gondrong, si Jamrud. Widih. Anu setengah 5 si Jason jeung si Ray. Anu jam 8 si Jitu. Jeung anu buukna. Jam 12 aya. Nu apel eta teh nu kumaha? Parat jangan nepi keadaan awal lieur kudu kaditu patut kumaha nya cara ngaracuna aya. Eta teh nu nagih. Heeh nu nagih. Si Gwan teh anu. Jadi berbeda-beda gitu. Ya pastilah hari ibu-ibu malah jiga uing pasti boga ti kakak lah kudu kaditu patut lah tidak menampik ke. Bang Emok. Bang Emok poe naon? Bang Emok teh di dieu teh aya tilu euy baca PN, MBK jeung PNM. Poe naon wae? Poe Senin, poe Salasa jeung poe Kemis. Mendingan Oh nya. taros ibu gaduh Bang Emok teh. Yo biang kerokna euy. Uing nyaho Bang Emok kieu. Kala ka mana ieu? Nyaho Bang Emok ti eta. Eta sih kerok. Di wawancara heula ieu masuk YouTube ieu mah. YouTube. Tara salah cik. Sok curhat heula we sok kumaha. Kumaha cenah boga Bang Emok teh? Bang Emok mah ciduhan kalau mokot kumaha. Viral. Kan bae ya sakumaha boga hutang oge nya nu penting mah cager heuh. Dek rawe ku hutang ge dah tungtung jelema hirup pasti gara belagu hutang euy. Nu penting mah ayeuna doana cing cager cing kabayar sing gerde milik. Gitu amin. Kira can kenalan ini acu koneng teh saha namina? Anu acu koneng teh ieu teh Bu Lilis bojona Pak Asepnya nu aya di RT 2. Widih. Iya. Bumina caket sareng Ma Eden. Nu tukang bugis. Padain laju ieu euy. Ah itu nu tengah. Anu tengah teh ieu mah orang Sindang Panon. Ngan kusabab ka bawa caah. Nyangsang di dieu. Namina. Oh, namina. Da jelema ieu mah identitasna loba euy. Sakapang disebut si Rempong. Nya. Sakapang cenah Ida Royani. Apa diganti cenah ngaranna ku tukang pinang jadi Neng Elis. Siap atuh jangan lupa di subscribe lah tuh cek. Iya konten perdana euy ya. YouTube-nya. Iya. Kumaha? Jangan lupa di subscribe, di like, di share nya. Oke. Komen oge nya, support oge nya dari kalian supaya Ece lebih semangat lagi. Terutama juga kalian yang nonton juga ya. Siapa tahu ada rezekinya ya. Intinya semangat berebet seret. Kala hiji deui nu gaduh ieu ka Bang Emok komen. Bisa viral. Bawa tuh. Da. Berarti anda senasib jeung uing nya. Semoga Bang Emok anu rawe ka Batak sarua jeung uing. Pana kitu ge meureun heureus si kana teu mahi. Kan bae lah sing calager sing gara dembik sing kabaya. Amin.